يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini. Ngalajengkeun hanca kitab Uspuriyah hadis nu ka-11 nu bagian kaduana wal hadisul akhiru jeung aya hadis anu sejen minal masmuati anu kakuping katampi ti an aliin sahabat Ali radhiyallahu an annahu qala sayaktosna Sayyidina Ali parantos dadawuh parantos cumarios qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi kantos ngadawuh as-sadaqatu idza kharajat ari sedekah di mana-mana dikaluarkeun ieu sedekah min yadi sahibiha ti panangan jalmi anu sedekah taqa'u fi yadillahi maka tumiba eta sedekah tina kakuasana Allah Subhanahu wa taala qabla an tadkhula fi yadis saili samemeh katampi atanapi samemeh asup ieu sedekah ditarima ku panangan jalma anu nyungkeun. Fatakallama bi khamsi kalimatin maka ngomong ieu sedekah kalawan 5 pirang-pirang kalimat. Janten jalmi nu maparin sedekah kanu sanes teh seakan-akan isi sedekah teh si sedekah teh nyarios ku 5 perkataan. Awaluha kahijina ieu sedekah taqulu nyarios kuntu sagiron fakabartani wa kuntu qalilan fakasartani. Kuntu sagiron fakabartani kaula teh leutik tapi kaula jadi gede kusabab kaula disodakohkeun ku anjeun. Kadua cenah ieu sedekah bakal nyarios wa kuntu qalilan fakasartani kaula teh saeutik tapi karena disodakohkeun maka kaula jadi loba. Wa kuntu aduwan fa ahbabtani katiluna ieu sedekah nyarios sayaktosna kaula teh musuh tapi karena disodakohkeun fa ahbabtani kaula jadi kakasih anjeun. Wa kuntu faniyan fa abqaitani kaula teh bakal rusak sementara tapi karena disodakohkeun maka kaula jadi langgeng. Wa kunta harisi fal ana sirtu harisaka kalimana ieu sedekah nyarios geus ngajadikeun anjeun eta teh ngaraksa kaula tah kusabab geus disodakohkeun dimulai ayeuna kaula nu bakal ngajaga anjeun. Ieu 5 ucapan 5 perkataan anu kaluar tina sedekahna hiji jalma. Waruya an Makhulis Sami jeung diriwayatkeun oge di sahabat Mahkulis Sami rahmatullahi alaihi mugi Allah ngarahmatan ka anjeunna. Qala tos cumarios ieu sahabat Mahkulis Sami ida tasaddaqal mu'minu shadaqatan di mana-mana sedekah hiji jalma mukmin kana hiji sedekah radiya biha anhu maka ridho Allah kana eta sedekah
ti jalma-jalma anu iman. Wa nadat jahannama jeung bakal ngagero cenah neraka jahanam, ya Rabbi i'zan li bis sujudi syukran laka. Ya Allah ya pangeran abdi, i'zan li mugi Gusti ngijinan ka abdi bis sujudi kana sujud syukron karena rasa syukur laka ka anjeun. Faqad a'taq ta'ahadan min ummati Muhammadin jeung temen bakal ngamerdekakeun Gusti ahadan kahiji jalma min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ti umatna Kangjeng Nabi min azabi tina azab kaula tina siksa neraka li anni kuntu istahyi min Muhammadin karena saknyana kaula teh eta bukti kaula teh isin ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an u'aziba ahadan pikeun ngaazab hiji jalma min ummatihi ti umatna Kangjeng Nabi wala budda li min ta'atika maka teu meunang henteu keur kaula min ta'atika kana taat kaula ka Gusti. Wa nazalat hadhil ayatu ala fadli shadaqah jeung turun naon ieu ayat teh ala fadli shadaqatin pikeun kautamaana sedekah. Jadi lamun aya jalma nu sedekah teh neraka jahanam teh mundut izin ka Gusti Allah sejak sujud jeung syukur jeung ngadoa supaya Allah ngamerdekakeun ka umat Nabi nu sok resep sedekah, ngamerdekakeun ti nu naon, ngamerdekakeun tina azab neraka, azab jahanam. Terus saur si neraka teh cumarios deui kaula teh isin lamun kaula kudu nyiksa ka umatna Kangjeng Nabi atau kaula isin ka Kangjeng Nabi lamun aya umatna Kangjeng Nabi disiksa di neraka maka wajib kaula cenah pikeun taat ka anjeun tah ieu teh mangrupikeun bukti bahwa jalmi anu sedekah mah seueur kautamianana. Bahkan ayat Al-Qur'an nu ngajelaskeun khud min amwalihim shadaqatan kudu nyokot anjeun cenah tina harta-harta jalma anu beriman kana sedekah. Naon margina tutahhirohum wa tuzakkihim sedekah teh nyucikeun tur ngabersihkeun biha kalawan eta sedekah. Wasalli alaihim jeung kudu ngadoakeun anjeun ka jalma-jalma anu ngaluarkeun sedekah ka agnia teh inna salataka sayaktasna doa anjeun eta sakanun jadi katenangan lahum pikeun jalma-jalma anu kersa sedekah. Wallahu sareng ari Allah eta samiun nu maha nguping alimun tur nu maha uninga. Jadi fungsi sedekah teh tutahhirohum wa tuzakkihim nyucikeun diri jeung ngabersihkeun hartana. Yakni du'auka wa istighfaruka tumaninatun lahum. Maksudna mah ari doa anjeun teh jeung istighfar anjeun teh eta jadi tumaninah katenangan pikeun jalma-jalma. Innallaha ta'ala sayaqtasna Gusti Allah ta'ala qad qabila minhum
teman-teman tos nampi Allah ka eta jalma-jalma kabeh. Qala ngadawu saha Allahu Allah Ta'ala, alam ya'lamu annallaha wa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhu sadaqati kama akhadahar rasul sallallahu alaihi wasallam minhum. Saur Allah, alam ya'lamu naha teu nyaho aranjeun, annallaha sayaktosna Allah, wa tegas nama Allah yakbalu taubata eta nampi Allah kana tobat an ibadihi ti hamba-hambana Allah, wa yakhudhu jeung nyokot Gusti Allah sadaqatin kana pirang-pirang sedekah kama akhadaha saperti nyandakan eta sedekah saha Rasul sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minhum ti umatna. Jadi jalma anu kersat sedekah mah bakal ditampi tobatna. Sareng sedekah teh terus miwarang Allah ka Kangjeng Nabi, pados Kangjeng Nabi nyebar luaskeun kana kasayanana jalmi nu ngaluarkeun sedekah. Waruya an Abdullah bin Umar kata jeung diriwayatkeun ti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu lama nazalat hadhil ayatu samangsa turun ieu ayat, fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, sing sajalma anu amal, sing sajalma anu beramal misqala dzarratin khairan yarah kana satimbangna zarah khairon kanu kasayan yaroho maka eta jalma teh bakal uninga kana ganjaranana. Qultu ya Rabbi maka nyarios kaula ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi hadza qalilun ari ieu nu saeutik pihake ummati di hakna umat kami. Qala Allahu azza wa jalla maka Allah ngawaler qalalta hada faltakunil hasanatu alwahidah. Maka Allah ngawarer in qalalta lamun mah saeutik hada kanu ieu kasayan faltakun maka yakti bukti al hasanatu ari kasayan tel wahidatu anu sahiji. Behusnata ini kasayan nu hiji bakal dibalas ku dua kasayan. Qauluhu ta'ala sakumaha dawana Allah ta'ala, ulaika yu'tuna ajrahum, ari eta jalma anu maparinkeun ajrohum kana ganjaranana marrataini dua kali lipat bima kalawan perkara sabaru anu sabar itu jalma. Wa qultu jeung nyarios kaula ya Rabbi hai pangeran kaula, hadza qalilun pihaki ummati ari ieu teh nu saeutik tina hakna umat kami. Qala maka nyarios Allah, hal yakun bihasanatin kudu jadi hiji kasayan wahidatin sahiji teh asru amsalihim bakal dibalas ku Allah kana ku 10 kasayan. Sakumaha qauluhu ta'ala man jaa bil hasanati sing sajalma anu datang nyen kasayan palahu asru amsalihha maka eta jalma teh dibalas ku Allah ku 10 saumpamana. Kultu nyarios deui Kangjeng Nabi ya Rabbi hadza aidon qalilun pihake ummati, Gusti ieu teh sakedik teuing cenah keur hak umat kami. Qala maka Allah nyarios qallallahu pal yakun bihasanatin wahidatin sab'umi'atin, maka ku kami bakal dibalas siji kasayan teh ku 700 kasayan diganjarna teh. Qauluhu ta'ala sakomadawana Allah
masalul ladina yunfiquna amwalahum sangpamana jalma anu ngainfaqkeun hartana fisabilillah di jalan Allah kama salihabatin saperti saumpamana hiji siki hiji bini ambatat nunan cabsab asana bila anu jadi eta teh biji teh kana tujuh papelakan fikul sombolatin tina eta pirang-pirang papelakan teh tangkal mi'atu habatin tumbuh 100 biji 100 buah. Wallahu sareng ali Allah yudhaifu bakal ngalipat gandakeun liman kajalma yasa'u anu Allah karep. Wallahu wasi'un alim sareng Allah teh nu maha luas alimun tur maha uninga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabbi hai pangeran abdi zid li ummati tambihan ku Gusti pikeun umat abdi panazalat maka lungsur hadhil ayat ieu ayat mandal ladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah sing saha jalma anu maparinkeun atau ngahutangkeun ka Gusti Allah kalawan hiji hutang kasayan sing sajalma nu maparin kasayan atas nama Allah gitu maksudna kana hiji kasayan fayudha'ifahu maka Allah bakal ngalipatkeun kana eta hasanah teh lahu ka eta hasanah teh adapan kasiratan kalawan lipatan nu teu aya batasna. Jadi lamun jalma nu iman nya ngadamal kasayan contohna sedekah maka balasan ti Allah teh adafan gitunya kasiratan dilipat gandakeun kalawan lipatan nu tanpa batas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rabbi zid li ummati fanazalat hadhil ayah Gusti atuh tambihan deui kasayan keur umat kami nu sedekah atau anu nyeun kasayan teh maka lungsur cenah ayat ieu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin faqad jaa fil akhbari man tasaddaqa tamratin yajid sawabaha yaumal qiyamati misla jabalin fi mizanihi innama yuwaffas sabiruna sayaktosna jalma-jalma anu ngamohonkeun nu mohonan as-sabiruna saha jalma nu sabar kana ganjalan keur anjeunna bi ghairi hisab maka anjeunna teh henteu aya perhitungan teu aya hisaban keur anjeunna faqad jaa maka sumping atau datang bil ahbari dina pirang-pirang hadis man tasaddaqa sing sajalma anu gawe sedekah bisamratin kalawan hiji korma yajid sawaba maka bakal manggihan eta jalma kana ganjaranana tos sedekah yaumal kiamah dina poe kiamah misla jabalin saperti hiji gunung fi mizanihi dina timbanganana. Masyaallah sakali sedekah dipaparin hiji gunung tina mizanna tina timbangan amal kasayana eta jalmi. I'lam anna fi sadaqati wallahu alam bimuradih. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.